Sanjaya Garang asli na soma Gela na Jawa na pedang dewa Guru na Abah raksa jaga Tempeang sora tanpa lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya tepas Sunda di mana bae ayana. Wilujeng sonten wilujeng patepang dangu sareng akinya di acara dongeng Sunda ti Kandaga tepas Sunda YouTube. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah upami daramang manya mugi-mugi bae sadayana tetep dipaparinan kesehatan lahir sinareng batina. Jembar manahna gampir rizkina sarta tebih tina balaina. Amin ya robbal alamin. Urang ngeureuyeuh deui pamirsa neraskeun hanca anu katunda nyata lampahana Sanjaya Galunggung dina lakon Ratu Candana Sutra. Ieu dongeng rekaan wadang hati Bandung diropea deui ku aki kumargi naskahna raksasa dayana pamiarsanya kabanjiran teh ya. Yanten kedah dimaklumnya upami rada netan rada telatnya medarna kumargi seueur diropea seueur diserat ulang cariosna oge. Pemirsa, orang kerja di dongengna ulah hilap, di subscribe, di like, di komen oge, dibagikeun nya ka mana bae oge. Urang ngamparkeun deui samak kabuitanana par samakna saur bajigur sareng goreng huina. Mangga kaparayun sadayana prung Sawaktu Sanjaya Galunggung rek lumpat pikeun ngudag payung sarimit. Di arah tempat upacara ngabu katempo Dewi Cintani lumpat nyamperkeun ka Sanjaya. Daek teu daek Sanjaya nahan diri heula sakedeung pikeun ngadago kadatanganana Dewi Cintani. Saterusna Sanjaya bakal ngajak Dewi Cintani pikeun ngaberik payung sarimit babarengan. Kumaha Cintani? Saha nu maot teh? Layon saha eta teh anu dibeuleum dina upacara ngabu teh? Tanya Sanjaya sanggeusna Dewi Cintani aya di hareupeunana. Dewi Cintani teu waka ngawalon. Manehna kalaka ngarahu tuluy narik napas panjang pikeun nenangkeun hatena. Panonna neuteup ka arah tempat upacara ngabu di mana harita hiji-hiji anu hadir mimiti ninggalkeun eta patempatan. Nyai gancang jawab, saha nu maot eta? Desek Sanjaya anu geus teu sabar sabab hayang gancang ngudag payung sarimit. Dewi Cintani neuteup ka Sanjaya tuluy ngawalon lalaunan. Nini kelong. Saha? Nini kelong? Nini kelong teh maot? Meh bae Sanjaya ngajerit bakat kurewas. Wanoja anu mibanda panon bulet bersih eta ungeuk lalaunan tuluy nyarita deui. Nyai teh sempet ngobrol jeung Ki Jubah Kapur.
Cek kateranganana, Nini Kelong tiwas lantaran ditarajang ti tukang. Ku jalma nu make papakean sing sarua hideung. Anu tayalian si malaikat peuting. Eta kejadian teh disaksian langsung ku muridna Nini Kelong. Ngan bae Puspajingga teu bisa ngalakukeun naon sabab manehna ditotok ku malaikat peuting. Irah kejadianana. Kamari beurang. Lamun kitu asana lain malaikat peuting anu narajangna. Tapi wanoja eta anu ngalakukeun nana teh si payung sarimit. Sabab sakanyaho akang. Kamari beurang payung sarimit nafsu pisan hayang panggih jeung Nini Kelong. Tapi ka ngancam nyawa akang nggunakeun pedangna. Dewi Cintani ngahulang. Sakadapan. Tapi teu lila kadenge deui manehna nyarita. Atawa bisa jadi malaikat peuting teh jalma ti tahanna payung sarimbit pikeun ngalakukeun lain kitu tempas Sanjaya. Payung sarimbit eta si malaikat peuting. Dewi Cintani ngahulang deui bari tarangna kerung. Neleuman ucapanna Sanjaya. Sedangkan Sanjaya paromana ka tempo alum. Kabayang deui waktu-waktu di mana dirina babarengan jeung Nini Kelong. Dewi Cintani kadenge nyarita deui. Tapi cek carita akang, payung sarimbit teh make papakean jubah biru. Oge naon hesena manehna salin papakean. Satangah rubah dirina jadi malaikat peuting. Lainna cek Nyai jalma karaton laut kidul mah mibana kasaktian anu luhur. Oge mibana ilmu gaib pamere ratu laut kidul. Perwira Pulau Sangon eta cicing. Dina kabimbangan hatena. Sanjaya harita ingat kana bayangan payung sarimbit anu lumpat nurunan lamping pasir tea. Sanjaya gancang ngajak Dewi Cintani pikeun ngudag payung sarimbit. Can lila akang ningali utusanana Nyai Kandita eta lumpat ke arah lebak. Leuwih hadege urang gancang ngudag manehna. Tapi cantang tu manehna anu salah Kang. Santeuna manehna kudu mulangkeun papakean akang. Rengseng awalun kitu, Sanjaya tetalangke langsung ngolebat lumpat nurunan lamping pasir. Nyantuk nama Dewi Cintani oge lumpat nuturkeun ka Sanjaya. Sabab Dewi Cintani teu hayang Sanjaya adu hareupan jeung jalma karaton laut kidul. Manehna apa lamun payung sarimbit kasigeung parasanana manehna bisa ngamuk. Dewi Cintani salempang Sanjaya bisa tiwas lamun adu hareupan jeung murka jalma-jalma karaton laut kidul. Santeuna kehadiran aing bisa nahan amarahna payung sarimbit. Sabab manehna apal lamun pihak aing menyobat jeung pihakna. Pikir Dewi Cintani bari ngagancangan lumpatna hayang geura nyusul ka Sanjaya tapi na lain beuki deukeut jeung Sanjaya. Dewi Cintani teh kalahkah beuki tinggalin jauh. Tang tu bae Dewi Cintani tinggalin jauh sabab harita Sanjaya teh ngagunakeun gerak silumana anu gancangna nandingan jamparing nu leupas tina gondewana. Tapi nyatana payung sarimbit ge geuning mibanda gerakan lumpat anu gancangna kawas gerak siluman Sanjaya. Sanjaya teu apaleun lamun payung sarimbit mibanda ilmu halimun gaib. Jirimna bisa ngahiji jeung angin jadi teu babari pikeun katempo ku panon anu seukeut sakumaha seukeutna ge. Akhirna Sanjaya leungiteun tapak udaganana. Manehna eureun di tengah-tengah hiji leuweung, Sanjaya bingung pikeun nyokot arah. Nah rek kabelah mana manehna ngudag payung sarimbit. Dewi Cintani anu tinggalin jauh oge leungiteun tapak. Manehna sempat nyokot arah anu salah. Tungtungna Dewi Cintani eureun di hiji mumunggang pasir bari kukulutus.
Haram jadah aing. Bener-bener edan ilmu lumpatna Jawara Pedang Dewa teh. Aing bingung kudu ngudag ke belah mana kiwari. Dewi Cintani ngatur heula napasna. Anu katemporeng haperanjug. Bari ngira-ngira kudu ka mana manehna neangan Sanjaya. Kalah kumaha oge aing teh kudu neanganana. Manehna aya dina bahaya gede lamun tepi aduh hareupan jeung payung sarimbit. Aing embung manehna tatu cara kamari. Aing nyaah ka manehna teh. Aing teu rido lamun manehna nandangan tunggara deui. Kocapkeun Sanjaya. Sanggeus mikir sakedeung, Sanjaya teh ngablesat deui ka arah kulon. Manehna geus teu madulian deui ka Dewi Cintani anu tinggaleun jauh. Pikiranna ukur hiji nyaeta ngudag payung sarimit pikeun menangkeun papakeanana. Sanggeus eta kakarek, manehna bakal mereson urusan mautna Nini Kelong. Sanjaya akhirna ngeureunkeun lumpatna. Sanjaya harita ngarasa reuwas sabab sadar manehna nyatana mah geus anjog ka pasawahan nu aya di sisi hiji lembur. Waduh, cilaka yeuh. Aing bisa disengsirikeun jalma loba lamun aing nekat asup ka jero lembur. Bari make papakean kawas kieu. Pasti bakal disangka jalma owah atau banci nyasab. Leuwih hade aing nyingkahan ieu lembur ah. Tapi sanunya si payung sarimit teh asup ka jero lembur. Bari beuteung aing geus kukurubukan deui menta dieusi. Geus lila aing teu kausian ku sangu ya. Kumaha atuh nya carana sangkan aing leluasa asup ka lembur bari teu disengsirikeun ku batur. Sanjaya ngahulang uteukna muih neangan cara pikeun bisa asup ka jero lembur tapi teu nepi nimbulkeun kacurigaan batur. Sarta teu disengsirikeun ku jalma loba, teu disangka banci sedeng. Leuwih hade aing pura-pura jadi awewe tulen we ah. Me disangka benar-benar awewe, tapi aing kudu make lipen atawa santeuna ngabeureman bibir aing ya. Tah kabeneran aya tangkal jati ya. Daun jati ngora bisa dipake pikeun ngabeureman bibir aing. Sanjaya gancang metik salambar daun jati ngora. Daun teh digayem. Sanajan karasa peuheur jeung kasar, tapi tetap dipaksakeun sangka nimbulkeun warna beureum pikeun ngabeureman bibirna. Meh bae Sanjaya utah. Sabab neureuy geutah daun jati ngora anu warnana beureum. Tapi ku sabab kitu bibirna jadi beureum kawas make lipen setip. Sanjaya tuh jadi mirip awewe ayeuna mah. Tuluy Sanjaya teh metik hiji kembang koneng mirip kembang samoja, kembang teh diselapkeun dina ceuli kencana. Kabayana dikancingkeun, samping oge dirarapi sangkan pelebah nu soehna teu kaciri. Buuk panjangna disisir ku 5 ramo, nu penting mah rada rapi, teu katampo teuing kawas lalaki. Pamirsa sadayana ulah hilap ieu dongeng dialpukan ku Apiliasiti Neng Sopi. Kanca wargi tepas Sunda anu palai balanja tanapi gulah galeuh nya barang galeuh naon bae biasa ngalangkungan produk anu aya di handap pojok ieu video atanapi dina link nu aya di deskripsi ieu dongeng kantun diklik salah sawiosna pamiarsanya saperantosna lebet kana akun atanapi kana aplikasi Shopee nama pamiarsa mangga bebas bade ngagaleuh naon bae oge. Ari dina link mah nya aya iket, aya buku, atanapi aya kaos Sunda, aya pangsi. Tapi henteu kedah meser eta wae, mangga tiasa ngagaleuh naon bae oge.
Oke nu palai nyawer tiasa diklik dina logo eceng nu aya selatan terima kasih di handap ieu video digeser-geser we nya dina playlist video dan lain-lain. Atanapi ka akun Dana Oppo sanes Oppo nya teu aya Oppo mah. Ka akun Dana GoPay atanapi ShopeePay di 0852 10 982 379. Hatur nuhun kana perhatosanana. Urang teraskeun dongengna. Prung. Demi ngeusian beuteung nu geus lila teu manggih sangu sarana luntik si payung sarimbit aing kapaksa kikieun. Aduh Gusti ulah tepi ka karandapan deui pikeun kadua kalina ye. Bener-bener nyusahkeun jalma nu maling papakean aing teh. Gerantos Sanjaya bari ngasupkeun 2 kepeul jarami pikeun ngeusian dada kenca katuhuna. Dada eta jadi katempo montok. Sanajan lamun diramas mah bisa nyieun jalma kapiuhan, seuseurean atawa nyieun nyeri kulit beuteung ku sabab kagugu. Bari leumpangna digutak-gitak kawas awewe centil. Sanjaya harita ngalengkah asup ka jero lemur. Sababaraha urang jalma anu papasan jeung manehna aya nu merhatikeun, aya oge anu acuh-acuh bae. Nu acuh mah rata-rata kaum awewe, sedangkan anu merhatikeun lolobana kaum lalaki. Dina kaayaan bibirna beureum, ambu cuy, jajaka kasep eta jadi kawas saurang wanoja geulis anu pikaresepeun. Awakna katempo montok, ngeusi, pepel. Bibirna ambu cuy ngahudang gairah kaum lalaki. Kalah kapada nempokeun ku lalaki aing. Duh. Aing teh geulis kitu. Gerantos Sanjaya bari terus leumpang ngalangeor mapai jalan lembur. Sanjaya ngadeukeutan ka hiji warung sangu, kabenaran warung sangu teh teu pati rame, ukur aya 4 urang tamu anu keur jarajan. Loba lalaki deui tuh. Payung sarimbit teh di dieu. Leuwih hade aing ngabuntel sangu ya, ulah didahar di warung. Sanjaya atuh asup ka jero warung. Manehna langsung bae ngadeukeutan ka meja dagangan, teu diuk dina meja paranti dalalahar. Saurang lalaki tengah tuwuh nu boga warung gancang cengkat tuluy tumanya ka Sanjaya. "Walai naon nyai?" Sangu rames we mang 2 bungkusnya. Walon Sanjaya sorana dileutikeun mirip awewe. "Aduh pirencangna walai sareng naon nyai?" "Belum lauk, opatnya mang. Disambel tarasian bari dilalaban takokak jeung bonteng. Mun aya mah jengkol ngora." "Oh aya mohon, sakedapnya." Si Mamang gancang nyiapkeun pesanan Sanjaya. Sanjaya tetep nangtung di hareupeun meja dagangan, nungguan pesananana. Saurang lalaki umuran 30 tahun anu keur dahar ngahuleng neuteup kehadiran Jawara Pedang Dewa. Manehna sempat nyarita ngaheureuyan ka Sanjaya. Gelis, nyalira bae." Sanjaya cicing bunga layanan kaisengan eta lalaki. Tapi saurang lalaki genut nu beuteungna bucit reuk, anu make baju hideung, kumisna kanal jeung beungeutna buringas. Gancang cengkat ninggalkeun baturna anu keur ngopi bareng jeung manehna. Eta jalma ngadeukeutan ka Sanjaya anu masih nangtung nyang hareup ka meja dagangan. Leungeunna langsung bae nepak bujur Sanjaya. Plak. Domba Garut. Sanjaya api-api gehgeran tapi hatena mah kesel kacida. "Awak nyai mani alus pisan, mani teuas demplon. Pasti nyai teh semah nu datang di lembur jauh. Wilujeng sumping di lembur akang ieu. Mani geulis pisan, mani lucu, mani pika uruyeun. Saha ngaran teh nyai geulis?" Cek eta lalaki bari muril-muril kumisna gumasep. Sanjaya cicing ngahaja ngabalieur sangkan si lalaki teu ngajak lila-lila ngobrol. Tapi lalaki di baju hideung teh kalah ngusapan tonggong Sanjaya bari sungar sengir gumasep.
plak Sanjaya ngepeskeun leungeun si lalaki gendut bari jeung kasar. Beungeutna baeud kurawet haseum bakat ku jengkel. Tapi si lalaki di baju hideung kalah nyangka lamun Sanjaya teh api-api era atawa jual mahal manehna seuri ngagak-gak tuluy pok nyarita. Aduh, iya Nyai, Kakang boga imah teh jauh ti dieu. Nyai bisa meuting di tempat Akang. Kabeneran Akang teh duda ieu teh Nyai, teu boga anak. Karak 3 bulanan Akang pipisahan jeung pamajikan ge. Baturan Akangnya gelis, sayang, demplon. Eta jalma teh kalaka ngaremes-remes cangkeng Sanjaya bari panon jeung seurina katempo mesum. Sanjaya ngepeskeun leungeun si lalaki, baturna si baju hideung anu masih diuk yang seurikeun di tempat diukna. Leleh saeutik mah soglo euy, ulah kasar teuing kitu atuh, ke manehna kalaka geuleuheun kanyeun. Rupana si baju hideung teh ngaranna Soglo. Anu tabiatna memang purunyus pika sebeleun kawas saurang mata karanjang anu kampungan. Nyai eta meuli sangu mani lobaning keur saha? Nah keur aki Nyai atawa keur nini Nyai? Keur kuring sorangan. Walon Sanjaya ngagukeun sora awewena bari jeung dijudes-judeskeun. Soglo kalaka seuri gumira. Aduh, lamun keur baeud kitu Nyai beuki katempo geulis. Ih, gemes Akang mah. Leungeun Soglo teh rek nyiwit pipi Sanjaya. Teu sadar gerak naluriah Sanjaya kaluar, Sanjaya gancang nakis leungeun Soglo bari peureupna langsung ngablesur nyodok kana bahamna Soglo. Hiuk plak wut cedak. Aduh! Soglo kadorong mundur 3 lengkah bari dadalik degat. Awakna rada dongko bari nungkup bahamna anu katonyok pisan ku peureub Sanjaya. Si horeng bahamna Soglo teh getihan kusabab bibirna pecah. Soglo humarurung nahan ka nyeri jalma nu sajena atuh jadi regeng. Dina waktu harita si mamang tukang warung teh masrahkeun bungkusan sangu ka Sanjaya. Awewe setan, sentak baturna si Soglo bari gancang cangkat tuluy ngagejleng ka Sanjaya. Jeleg manehna nangtung di hareupeun Sanjaya sawaktu Sanjaya malikeun badana bari ngajingjing bungkusan sangu. Marong, aduh, warah setan awewe eta marong. Gorowok Soglo bari kabingungan ngeureunkeun kucuran getih tina bahamna. Kusabab nyatana lain ukur bibirna bae anu pecah akibat tenggelan Sanjaya tapi 2 huntu hareupna oge milu ropol. Marong baturna si Soglo eta gancang maju bari ngadiuskeun peureupna kana beungeutna Sanjaya. Awe bangsat sia, anjeun can apa sa kami duanya? Yeuh, kami yeuh tengetkeun. Kami 2 lodaya pasir ipis nu ngawasa di wewengkon. Rasakeun sia wawelesnya. Hiap, hiuk sabarut. Marung ngadiuskeun peureub katuhuna ke arah beungeut jawara pedang dewa. Dina kayan kitu, kolebat hiuk wut plak. Aya hiji bayangan beureum abus ka eta tempat. Langsung bae eta bayangan teh nepak leungeuna nyaeta
marung anu ngadius rek nonyok ka Sanjaya. Marung mundur neuteup karah jalma anu bieu datang. Si horeng saurang awe tengah tubuh. Di samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencanang elek boboko sedangkan leungeun katuhna nya kelanyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Keheula ieu sok. Kitu ngaganggu awewe nu di kabaya ieu. Yeuh, aceukna, lanceukna ieu teh tetehna. Nya, sanghareupan heula ieu kuring. Yeuh. Nyai Sarwiti teh si Jawara Awug Sakti. Dede. Hayang dibaledog ku Awug panas sebenarnya atawa di temaku ieu ku Rab Jagong. Dede. Pemirsa mah ngajarajan heula tuh. Ulah mending ngadarepong kitu bari jeung ngasem. Mending teu jajan jagong, teu jajan naon. Ieu sok jarajan Awug heula ieu mumpung haneut keneh. Para pemirsa. Kuna rojal bisa yuti urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Pamirsa sadayana lalampahan Sanjaya Galunggung si Jawara Perang Dewa dina lakon Ratu Candana Sutra. Urang cekapkeun heula dugi ka dieu. Urang teuneun heula di handeuleum sieum geusan sampureun wangtuna di hanjuang siang geusan alaheun urang sampuring ke di bagian anu salajengna. Hatur nuhun ka sadayana parantos satya manco sadaya ngadengkeun oge ngarojong kana pedaran-pedaran dongeng Aki. Satya acan Aki amit pungkur. Teu acan di absen-absennya ngabsen heula sakedap aya Kang Wan Rajuhana di Tanjung Priuk. Oge aya Kang Abdul Sholih di Sukaraja Tasikmalaya nya hatur nuhun teteh ti Amelia oge nya. Nu hadir teras saurna ayeuna mah di Tangerang nya Kang Andri ti Bogorna hatur nuhun. Jang wel incu Aki kedap deui urang pedarnya lalakon si welna. Kang Anang Brahma ti Jatinangor oge hatur nuhun teh Saradelit Kang Prabu Arjuna Mancomania ti Banjar. Kang Sumantri anu Norojol Mancomania ti Garut oge teh Lina Imut Mancomania Bandungna teh Intan Ramadhani ti Garutna teh Tami Maliha Mancomania anu Satya Manco ti Ciamis. Kang Amin Aminuddin Mancomania ti Garutna oge Kang Ade Sukarna kasepuhan ti Cicadas Bandung teh Nureni Silvina Dewi oge nya. Ti Palihan Denpasar Bali teh Rokaya Mancomania ti Cianjur Makkah. Aya Kang Yaya Sukarya di Majalengkana, teras Bahagus Muklis di Bogorna, Teteh Yulinda Belia nya hatur nuhun hadir selalu nyarengan Aki di Tasikmalaya, Teteh Leli Agustianti oge di Sukabumi. Kang Dani Sujata di Bandungna hatur nuhun. Kang Rastim Hajim di Karawang oge Langgoko United. Kang Haji Kamil Firdaus hatur nuhun. Amin hatur nuhun bidoana Kang Asep Dinaria oge hadir. Kang Irfan Yudian Nagari anu ngageugeuh Raja Mandala. Kang Wisnu Walyana teteh Haji Kang Haji oge teteh Haji Teti nya di Ciroyom teh hatur nuhun. Kang Asep Sipuluh teh PR Cimahi, Kang Asep Suherman di Bekasina amin hatur nuhun pisan pidoana nya. Kang Jaya Sumpena oge Jakarta Timur amin hatur nuhun pidoana. Kang Asep Suherman oge aya Sinar Intan Gordin hatur nuhun. Gaski siap urang traskeun. Kang Topik Abadi ti Kircon, Kang Didin Syaripudin ti Palembang. Oge aya Kang Wawan Setiawan nyen manco teras nyanganaki di Uni Emirat Arab. Kang Setia Budi Jawara Kopi Sakti ti Tasik. Kang Sopian Sopandi ti Garut nya. Kang Ian teh hatur nuhun hadirna oge salam kasadayana nya anu parantos ngadangukeun tos manco ngadepong payunan HP-na sewang-sewangan. Mugi-mugi sadayana pamirsa aya dina kawilujengan aya naon-naon teu kirang naon-naon nya sehat bagja lahir batin waluya sadaya rupi oge lancar sagala rupi urusanana tebih tina mara bahaya amin ya robbal alamin. Pamirsa sadayana anu mika mumet kana dongeng Sanjaya sakitu heula panginten nu kapiatur sonten ieu. Akina mit pungkur heula nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Permios cagah hancang.